Pan aya kontrakan anu murah anu kira-kira 300 jeung 200 cukup-cukup mun aya nu 50. Anu 500 aya mak urang teh euy apa nu 300 aya 200 aya anu 100 aya tah lamun 50 mah aya mah deket kandang hayam di ditu. Maneh teh sok kabina-bina teuing da urang teh jalma aya deket-deket teuing kandang hayam mah. Kira-kira nu aya anu 100 we lah. Nu kadada ka iga ku emak aya anu 100. Aya mah anu 100 mah euy ngan ada aduh. Ieu teh mak kudu aya ieuna heula mak. Bener eta teh. Bener mah da mawarupa mawarga sok buru mana 100 arek mah. Oh ya sudah. Adanya. Urang rek ini teh lah ka dieu ya. Ayo we mana langsung ka ditu. Oh, atuh kurang ka kalian. Tuh mak, ya, tuh kasir itu nu baju beureum tuh nu keur diuk. Tah tukang jaga ayeuna kontrakanna sok we mah ka dinya. Artos mantos ka abi kitu nya. Abi rek ka ditu lah yang ngising mak. Hon. Sok nya mah nya, nuhun mak. Yang, pada tuh maros, hari kontrakan anu dijaga, ku Ujang paling mana? Nu sabaraha mah we kontrakna? Anu 100 Jang, aya atas nama terus dititipkan ke si anak muda. Oh, mangga hayu mah, Kak. Ka mangga ieu nu 100 mah. Nu balai we kehead, nya aing kudu ngupuk mah di dia dina jukut. Son waras geuningan. Ye, kakau mah kamu kieu nini rabi teh. Ye, sagage mawa rupa mawa harga. Atuh sing bener we kehead. Nya aing kudu hees di dia nya jukut. Jaba di luhurna itu, can di iungan. Hujanan baru aing teh kapanasan. Nu balai we kehead atuh. Ye, atuh kakau mah kamu geuning sok-sok abus. Bet najis, bakal dia kendut aing tadi kan dipulangkan deui. Ye, aing kakau mah kamu kitu. Tuh tagi kasih anak muda mah kamu ka dieu. Oi. Tuh kira-kira aing kudu molor hidup gitu. DL eta mah. Gadeng sia. Anak muda anu kurang ajar nama. Bobo da aing. Aing urang bojong. Naon maksudna eta siang ngawe ka pamajikan aing kaet? Aisyah yang ribut yang aing kumaha? Ye, geuning sia mah kalah kangeyel anjir teh. Ya aing akhirnya Sherlock ku aing ya. Tungguan ku aing di pom seradu. Gelut sama darna kaet jeung aing. Aya kawan ieu mah. Ulah sok kitu sia euy eta teh pamajikan aing babal. Ari sia. Anjing sia masuk nangan picunggureun menyet ah. Sok ka dieu anjing wani mah ya jeung aing. Aya dibut ku aing. Ah di ditu. Sok kaet aya kawan mah jeung aing bunyuk. Saha tah tukang tenggol. Emang da iya kada monyet. Aduh, kada imah marabik euy. Geuning ngamuk. Entah mah, ampura ieu mah ya aya nu nelponna. Ampura-ampura nya mah nya. Ampura-ampura beungeut sia hurung. Imah aing kieu-kieu ge butut-butut ge. Lain kada monyet. Aduh, parahu euy jadi geulis aya di chat mah. Da ngechat saha eta tak? Weh, mak. Punya menang urang atau menang saha deui pan urang cicing naogeuna di dieu. Aduh, alus euy ngechat nama. Parahu teh euy meuni pantas euy, kawas nang cokor. Geuning teh padu calang apa aing ngomong teh. Aing mah. Aduh, aing. Nih saka aing ngahinana. Awas deuleukeun sia ku aing mun pangi dieuran ku aing sia. Nah, layangan tembet. Tumben mama maneh mere bunga ka indung euy. Nuhun, Jang. Si cagernya maneh si pemilik rezekina. Naon nya, Mak? Ari sia, sueuh teh mere kembang ke jam urang.